Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu hatur nuhun kanu parantos maparin komentar sareng like dina setiap episodena dina pagelaran dongeng Sunda Manganggang tiap tayanganana nya mitranya pangpangna kanu parantos maparin kagagelan nya teh-hati teh-hati anu linggih di Malaysia hatur nuhun bager teh Deyana Naya nya nuhun mudah-mudahan kasayanana sing diwangsulkeun ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka Manganggang oge aya Bang Uje nya anggota Kesatuan Tentara di Bandung anu ayeuna nuju aya di Kalimantan nuju tugas di Kalimantan hatur nuhun Bang Uje dos maparin kegagalan ka Manganggang mudah-mudahan Bang Uje di Kalimantan selalu sehat dan selalu prima dalam bertugas. Oke kasadayana anu parantos manco aya Teh Ratna Antasari nuhun aya Reva Jaya Nia Kurniasi Risma aya Deanaya Karwita Simatupang Ernawati AA KB2OK nya aya Neng Alika hatur nuhun bagernya Neng Haji Alika nuhun bager aya Opi Rianti nya hatur nuhun aya Mas Bro aya Eli Karwati aya Neng Lilis Suryaningsih nuhun bagernya Neng Lilis Suryaningsih aya Darul Rizal hatur nuhun aya Teh Yati Sumiati nuhun aya Teh Jaina aya Pangke Doyung Ceprus mana hatur nuhun Neng Aisyah Isma Amalia hatur nuhun bager Neng Isma aya Inara Khairunisa nuhun Teh Lisna Andi nuhun ya Teh Lisna Andi aya Bambang Triana nuhun aya Kastim hatur nuhun aya Dewi Florentina Ning Mamah Tita Atep Susanto Edi Setiawan mana deh atosnya mitranya mau sakitu pangitan pangkeh doyong atosnya aya Waibu aya Ade Sukarna aya Is Yuliani aya Ridwan Nurbayan aya Roni Rizki Kang Roni nuhun Kang Roni aya Difarei nuhun aya Dayem aya Aan Rosidin aya Dania Andriani nuhun aya SWW Big Bagda Wolf nuhun aya Mamih Ratunur haturun Mamih Ratunur aya Edi Setiawan Jaina Aji Santosa Tin hatur nuhun Tien ya Karwita Simatupang nuhun Kinan Cantik nuhun Bambang Triana hatur nuhun Bambang Triana aya Sadei Radista hatur nuhun aya Edi Setiawan aya Kang Holil wae di Malaysia oge Kang Holilnya hatur nuhun Kang Holil aya Nunung Salamah aya Nia Kurniasi hatur nuhun aya Sahadei aya Lela Nunung Sukaisi hatur nuhun aya Agus Setiawan hatur nuhun Nunung Salamah atosnya mana deui Jaina atosnya Yayat Ruhyat hatur nuhun Lestari Sulastri terima kasih aya mana deui atosnya Dede Rido hatur nuhun Dede Rido berkah sahadei Mang Bibi Misbah hatur nuhun Mang Bibi Uday Resmana hatur nuhun
Uday Resmana Sukaisi nuhun sahadeui Dede Adang Saripudin hatur nuhun. Yati Sumiati atosnya perasaan tadi teh. Undang Kurnia hatur nuhun. Raihan Al Badru hatur nuhun. Ahyar Kahira hatur nuhun Kang Ahyar Kaira. Adipati Karna, terima kasih Adipati Karna. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi terakhir? Ayo terakhir. Atosnya Arino Atos. Arino nuhun Arino. Aya mana tah? Erna. Terima kasih ya. Erna. Mudah-mudahan sadayana mitra anu parantos Deden Odeng tah nuhun. Asep Gunawan atur nuhun. Anu parantos manco ka Mang Anggang, mudah-mudahan ku Mang Anggang didoakeun sing marulus rahayu kahirupanana, berkah rizkina sareng aman tina sagarupina aya dina ginanjar kawilujengan. Oge hatur nuhun kanu parantos masihan kagagalan Tahiyati Malaysia sareng Baguje Kalimantan. Mangga bilih aya nu bade masihan kagagalan ka Mang Anggang tekedah ageng-ageng upami bade maparin ka Mang Anggang mah lah anu penting mah kaikhlasanana nya kanggo sakopi-kopian di dieu. Hatur nuhun palawargi. Mung sakitu heula saya hello ti Mang Anggang supados tanyang kolong teuing kanu maktos mangga urang darangukeun dongengna prung ah. Sunduk waktuna akhirna poe eta kondi miang ka Bandung teh. Sabab Mang Mahmud geus ngebejaan engke sore inditna teh bareng jeung ngakut barang cenah. Samemeh indit teh kondi ngahaja nyimpang heula ka pabrik rek nepungan babaturan gawena. Tah geuning atuh. Akhirna masih laeng teh tulus indit tinggalkeun lembur kondi. Ceuk sincur. Hoi, sugan we manggih pangka betah walon kondi. Dinoakeun koing sing tareh beunghar ceuk si sapaat. Tapi kande ulah poho ka CS. Naon ari CS teh euy? Sincur nanya. Nya CS we. Heuh, naon atuh naon? Baku si raing mari geus nanyakeun anu euing teu pati ngarti teh. Meni kaos mandor rom wae. Mun teu ngarti mah ulah diomongkeun atuh. Sintam milu nembrong. Ya bisa tanya CS teh hari CS teh singketan tina sobat euy. Ari cena naon atuh? Sincur tumanya deui. Ari cena mah tah alus nama tanyakeun ka sapaat. Ulah ka dewek mun carengna atuh kencur. Si lain oge sarua we atuh da tepugu kawaseuh nu nyaho bae. Ari si lain kunaon ngadon ngabaracot wae lain gerak prak-prak di garawe ai nya. Sekang Joher anu kakarak datang tas ngumbah mobil. Oi geuning aya si Kondi. Cenahna deui bari malika Kondi. Lain si lain tarik indit ka Bandung euy. Engke sore Kang. Ari imah rek dieujeun ku saha? Mun maneh indit ti dieu mah. Sina kosong we saheulaanan mah.
Nah make saeulaanan Sincur nanya deui. Nya heueuh atuh dalam mun uing teu betah di kota mah pasti bakal balik deui ka dieu. Padahal mah mun sewakeun cek Sintam. Wah moal ge payu atuh Tam dai mah geus butut. Kondi danya atuh boro-boro inget kana nyawakeun manehna mah. Boga lanceuk uing nu butuheun teh. Lanceuk uing butuheun geus sababaraha poe kakalayangan neangan imah sewaan tapi teu manggih wae. Piraku wae teu manggih mah kentam. Apan imah anu Haji Anwar gadek disewakeun anu di hareupeun bae desa teh geuning. Cek Kang Juher. Wah atuh eta mah sewana oge mahal Kang. Lanceuk uing mah neangan sewaan so teh anu hargana murah. Lamun ku si laing dibikeun mah Kondi jigana lanceuk uing bakal daekeun. Teuing atuh euy. Si laing mah tuh nyarita na mending ngadadak pisan. Padahal madak naon mun ti kamari keneh. Nya eta poho. Ingat so teh peda bieu we asa di jalanan ku Kang Juher. Tong geus we atuh mending sewakeun Kondi. Ngadah kapiara ari aya nu ngeusian mah. Jaba deui lumayan hasilna woy. Kang Juher atuh leung Kondi teh ngahulang bari nimbang-nimbang kumaha pihadeunana. Nya asa leuwih alus mun disewakeun imah teh. Kapan bieu ge geus disebutkeun ku Kang Juher. Ganang jakal waktuna mani nyantok pisan ieu teh. Kunaon lanceuk si laing make rek pindah ka dieu. Lain di dituna oge geus bogaan imah euy. Sapaat dumanya ka Sintam. Teu betaun cicing di lembur mitohana. Hoy, nyiar buburu haneun cenah. Beda jeung di dieu. Anu katimbang leuwih rada rame. Ari lanceuk si laing aya Tam. Kondi tumanya. Aya kumaha dibikeun kitu ku si laing. Sida diilikan heula we atuh. Mun kira-kirana bogoheun mah nyapek we sewa. Tembal Kondi kalayan Daria. Mitra kaum dangu harita keneh Kondi jeung Sintam nyusulan lanceukna. Tara rese bubuhan deket ukur kahalangan ku pasawahan wungkul. Sabaraha aku si laing rek disewakeun sabulana Kondi. Ceuk Kang Umri basa mehna tas ngilikan imah Kondi. Ditanya kitu Kondi tegancang-gancang ngajawab da can ngira-ngira pihargaeunana. Kondi buguhkeun heula atuh. Waal kasan milu cumarita. Kumaha mun 5.000 sataun daek cek Kondi. Nang tukeun harga sakitu teh dumeh inget basa Kang Odong nyawa imah nu Haji Sukra teh. Kapan hargana teh 50.000 satauna. Tong sakitu atuh euy cek Kang Umri. Sabaraha atuh nawarna? Tembal Kondi ngolongan. Geus we 2,5. 2,5 teh 2.500 mri. Waal kasan milu tumanya. Nyawa kitu age duit na kada kaya 2 bulan nun heula. Kumaha geuning wangan ditawar sakitu cek Kondi ka waal kasan. Nya kari kumaha cek si laing atuh. Tembal waal kasan. Mitra kaum dangu batu turun kesik naik. Akhirna sapuk we harga sewaan teh 3.500. Nya lumayan wae keur bakal bawaeun ngumbara ka Bandung mah. Ngarah rada jongjon. Harita keneh oge ku Kang Umri langsung dibayar. Rek isukan cenah dipindahanana mah. Uing matching atuh. Cek Sintam bari namprakeun leungeun. Ya atuh yo. Cek Kondi bari mere duit ratusan 2 lembar. Waal kasan oge kacepretan tina ladang nyawakeun imah teh. Ngan ku Kondi henteu dibikeun duitna. Geus apal kana pangaresepna bako tampang anu banget anu matak dipangmelikeunana eta 5 keureut. Nah make dibagi-bagi atuh oi. Kawas duit gede wae. Cek waal kasan basa ku Kondi diasongan bungkus bako tampang. Lumayan we atuh cek Kondi kalayan Daria.
Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang nu dipikadeuh dipikareus ku Mang Anggang salawasna urang teraskeun. Kira-kira tabuh 5 sore Sukondi geus anjeun ceuleuh dina mobil losbak Mang Mahmud. Kabagean diuk teh di tukang. Dina luhureun tumpukan karung beas. Mang Mahmud diukna dihareup ngarendeng jeung Kang Kosasi katilu supir. Tah si laing aya batur ngobrol ayeuna mah jana. Cek supir kakenekna. Apal kondi oge kasih jana teh. Budak ti guranteng ngan pedah wawuhna ukur saliwat. Kade si laing diukna sing hati-hati kondi bisi ragrag. Cek Mang Mahmud dihareup. Jeung kade deui ulah nundutan. Moal atuh Mang, tembal kondi bari menerkeun bukna nu ririaban ka tebak angin. Tekung selila mobil geus maju ninggalkeun lembur. Beak jalan desa anu taringgul beras weh ka jalan aspal. Arek udun euy, cek si jana bari ngasongkeun rokok anu geus gepeng 2 batang. Balas hantem ka diukan meureun. Ah moal wing matara udud, tembal kondi. Diuk teh ngeunah mani nyologon. Dina luhureun tumpukan karung beas yang hareup ka tukang. Jadi tumpak mobil teh karasana mundur. Lantaran kitu angin anu ngahiuk ti hareup teu nebak teuing sanajan anggar beukna mah ririaban. Geus tepi ka lebah mana ieu teh? Cek kondi dume harita geus kadenge adan Isa. Karake unyong barung. Tembal si jana. Ari mobil rek dibawa meuting di Bandung nak? Moal. Geus nurunkeun barang marek terus balik deui lantaran isukan aya tarikeun. Atuh tabuh sabaraha cundukna deui ka lembur. Mun wayah kieu di dieu keneh teh. Kana tengah peuting Mitra kaum dangu kasawang kumaha capena si jana. Meureun waktu keureureuna teh sakedeung pisan. Uyuhan da jigana lamun kondi mah cantang tu kuat digawe kitu teh. Kira-kira tabuh 8 mobil geus sunduk ka pasar Ciroyom. Harita keneh muatanana dibongkar ku tukang kuli. Tah di dieu kondi tempat si laing teh tah. Cek Mang Mahmud bade mugakeun panto salah sahiji wawangunan tembok. Ari anu disebut kios teh kira-kira ukur 8 meter pasagi. Eta nu minangka jadi toko teh. Tempat sare si laing mah itu di luhur tuh. Kalacat kondi unggah ka tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Minangkana mah lotengna ngan depok pisan. Lumayan wae ari keur sakalieun ngagoler mah. Mata heran nyaksian kaayaan di eta pasar teh. Pasar Ciroyom sakitu geus peuting tapi kalah beuki rame ku anu balanja. Beda deui jeung pasar di lemburna anu bukana ukur puas poe Senen jeung Jumaah wungkul. Kita oge ngan ukur sager tekan tampolan nama memeh tabuh 10 oge geus tieusseun deui. Menang 2 poe Mang Mahmud tunggu kiosna teh bari mapatahan kondi kumaha prak-prakanana ngalaksanakeun pancen. Teu sabaraha hese ukur purah nyatet-nyatetkeun saha wae anu nyokot barang ka Mang Mahmud jeung sakumaha deui lobana anu nyarokot barang teh. Para padagang eceran wungkul. Lebah urusan setorna kondi teu dibere wewenang narima. Eta mah kudu langsung ka Mang Mahmud anu ayana di kios saminggu sakali. Keur kondi mah enteng keneh kitu. Sabab lamun kudu nyekel duit setoran sieun kitu kieu, kangaranan nyekel duit teh loba pisan resikona. Mitra kaum dangu singket carita barang mimiti nama ngarumas pisan sare di jongko teh. Eta tuda gandeng, tapi lila-lila mah bisa oge peureum. Jongko anu ditungguan ku kondi mah bukana ngan beurang wungkul. Jadi peuting nama nyalse. Biasana Mang Mahmud teh datangna sok Jumaah peuting, bari sakalian ngawal barang. Isukna oge sanggeus beres nagihan masuk mulang deui ka lembur. Meureun mitra kaum dangu aya anu tumanya di mana ari kondi dahar. Wah, di pasar Ciroyom sanajan ieu dongeng baheula geus loba pisan sabangsaning tukang dahareun teh, malah daragangna oge loba anu parat
tiba da magrib nepi ka gagayuh kasubuhnakeun. Anu matak anu mawi lu botak katiga kawi. Cager kumaha ieu teh. Wah mitra. Wah intermezzo mitranya. Aduh anu matak teu susah ari kudahareun-dahareun mah asal aya keur meulina bae. Tapi aya ketang anu ngalantarankeun kondi lila ngarumas teh nyaeta dina urusan kacai. Ku kituna daek teh daek wayahna kudu daek ngincig ka belah kidul. Di dinya teh aya masjid lengkep jeung pamandian umumna. Ari kasorenakeun mah anu rek carai teh mani ngantai. Wayahna we kudu lila nungguan. Mitra kaum dangu can geus saminggu kondi geus mimiti boga kawawuhan. Anu pangheulana wawuh teh para patunggon jongko anu pagawean sapopoena teh beda jeung dirina. Si Ahid jeung si Sule anu matuhna di kenca katuhuan jongko tempat kondi teh. Ari si Sahid mah nungguan jongko sabangsaning bebeutian. Ari si Sule jongko cau. Manehna geus lila matuhna di Siroyom teh pangna kondi gancang loma kanuduaan teh lantaran umurna papantaranan wae. Da ari anu tarunggo di jongko sejen mah umurna teh rata-rata nama saluhureun dirina. Jeung maranehna mah kondi bisa silih PHP-keun anu keur ditungguan. Lamun kabeneran kudu nyelang heula kacai. Hal-hal naon wae anu aya di pasar kondi menang beja ti maranehanana. Da geuning jelema anu unggal usik pagaliwota teh cenah rupa-rupa ti mimiti padagang nepi ka tukang copet oge aya. Lamun geus beuting biasana ngobrol teh sok tiluan. Minangka anu rada geunah dipake ngariung nya di jongko kondi. Di jongko si Ahid mah keur kalotor teh nyegak ku bau jahe jeung cikur deui. Ari di jongko kondi mah sasat kahitung bararesih lantaran eusina oge ukur tumpukan karung beas hungkul. Poe ka poe geus kaliwatan mitra. Teu karasa nyerelekna waktu kondi matuh di pasar Ciroyom teh geus rek nincak kana sabulan leuwih boah. Nya betah we darek neangan nu kumaha deui atuh dibandingkeun jeung digawe di pabrik aci mah enteng keneh nungguan jongko. Najan penghasilanana teu gede tapi ku kondi dijejeh-jejeh sangkan mahi keur pangabutuh sapopoe. Kandi, ya mamang kapiapean duit ti si Umri. Ceuk Mang Mahmud basa kalak datang tas mawa barang. Oh duit sewan imah beudanya mah. Ta hitung heula 4 bulaneun cenah. Ceuk Mang Mahmud bari ngasongkeun puluhan ribu 14 lambar. Tong dimonyah-monyah heuy. Puguh hayang meuli radio transistor ieu teh, keun we nu leutik oge. Nya tuda karasa pisan butuhna ku radio teh. Hitung-hitung keur hiburan mang. Eta oge aya anu si Sule ngan minggu tukang ruksak lantaran ti beubetina lotengna. Halus we mun rek dibelikeun kana radio mah. Keun atuh ku Mamang dianteur. Bisi kabele jog meuli sorangan mah. Ceuk Mang Mahmud.
Mitra kaum dangu pas sore sanggeusna Mang Mahmud beres nagihan ngahaja nganter heula Sukondi ka toko radio manibariekeun milihna oge bubuhan rea pisan rupana. Ulah milih nu eta tereh ruksak ceuk Mang Mahmud ka Kondi rada ngaharewos. Nu itu tuh alus potonganana oge tuh. Barang diilikan hargana tetela moal cumpon ku duit anu aya dina pesak. Nya ari barang nama halus jeung deui ukuranana henteu sagede pelok buah teuing. Lain kuna naon, ari radio leutik pisan teh sorana sok ngerengekan beda deui jeung rada gede ngagelendrung. Enak kalah ngaulang Kondi. Mahal teuing Mang. Sabaraha kurangna tina duit anu dicakal ku ilaing? 3.500. Tah ku mamang di talangan tah. Cek Mang Mahmud bari ku sewal ngalubarkeun duit. Mitra kaum dangu kocapkeun sorena kaayaan pacar si Royo masih rame di luhur langit rada haleung mehem sabagianana karungkupan ku mega anu ngaralayang dina kaayaan anu samodel kitu memeh magrib Kondi keur anteng ngutrak-ngotrek radio anyar mindah-mindah gelombangna mani kacida atohna Kondi boga radio teh komo deui ieu sasatna ladang sorangan najan gegede mah duit ladang nyawakeun imah. Kondi, ayeuna mah indung maneh teh senang. Ceuk Mang Mahmud. Senang kumaha Mang? Pan bapak tere maneh teh ayeuna mah jadi bandar duduku euy. Malah dilebah nimpahana oge lebih wani batan bandar liana. Geuning bogaan modalnya Mang. Heuh bogaan modal. Ceuk Kondi. Asa heran mun Maejoh bisa ngamodalan salakina teh. Apan teh lah oge ngurhit hayang ngajual imah ditinggal Bapak Majid teh. Ari ayeuna nah modal di mana? Nya teuing atuh Kondi, bogaeun mah meureun mana kitu oge. Nya atoh wae Kondi mah mitra ari nya kitu mah. Hartina kolotna geus bisa undak kahirupanana. Balikanan mun hayoh wae ngandalkeun ladang tina buburuh ukur cukup keur pangabutuh sapopoe teh. Lain lalagaan. Mitra kaum dangu tekuhan te mitra hanjakalna teh kabungah Kondi sasat ngan saukur semat bebulanan wungkul sabab terila ti harita Mang Mahmud mawadei beja cenah imah Maejoh dijabal ku Mang Kartomi. Dijabal ku naon Mang? Ceuk Kondi bari kerung. Cenah mati heula teh dipake tandor ngijem duit anu terus digolangkeun ku bapak tere si laing teh ya. Tembal Mang Mahmud bari nyuplak kerpusna. Duitna teu bisa kapulangkeun beureunya. Mana kitu ge? Piraku atuh do nginjemkeun duit make ngajabal teh pupuguh. Tangtuna oge aya alasanana Kondi. Atulang Kondi teh ngahulang mitra.
Tapi kakitu nak emak teh. Cenah, cek dina hatena bari pok ngomong. Ari ayeuna rek di mana cicingna tuh? Heuh, ari salaki emak-emak panteu kungsi kacaritakeun boga imah sorangan di lemburna oge. Kuring teh jadi ras ka bapa anu geus teh di kieuna mang. Kapan eta imah anu dicicingan ku emak teh menang nyieun jenazah bapa, basa tas beberes di pengadilan agama teh. Mangkaning duit anu dipake nyieun teh ladang gabrol sawah 200 bata. Sawah nu di pupungkuran teh geuning di Jala Terang. Eta teh cenah sawahna warisan bapa ti kolotna, heuh ti aki. Nah tapi kabisa kitu nya mah. Usaha bapak tere maneh teh ya gancang bisa nangkumna kitu nya. Cek Mang Mahmud kalah malik rumahnya. Nya mang ku harianeun. Itu dah usahana teh jeung jejehan. Ojek si Ibi mah ngitung bati we diheulakeun bari jeung dina kanyataan nama duitna loba nu macet jeung eta deui kondi royal teuing nya puguhan moal matak beunghar modal teh loba kadahar jeung kapake leung basa mun lain duit panas pan ieu mah sidik menang nginjem bebelaan nandonkeun imah. Cek Mang Mahmud. Nya kaharti atuh ari kitu mah. Eta jiga anu nyebabkeun pangna usaha bapak tere kuring teh teu lana. Tembal kondi bari unggut-unggutan. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.